asal geus tapa 40 delejeung degena berubah, ambeuna berubah, mari geus jadi aya di alam ruhani. Hebat eta perguruan ruhani mun ku ari thariqah nu asli. Nah, aya hiji jelema asup ka dinya, eta teh bagi teh tukang zina, lacut mabok. Aing asup ka perguruan ieu lah. Riyadhahnya 40 penting biasa bae cara itu sesuai jeung aturan guruna. Baturna lah lulus nya mah henteu. Batur lulus nya mah henteu. Dedeuleun batur geus beda, dedengean geus beda, perasaan geus beda, nyana mah tetep bae ngabagen. Laporan ka guruna, cenah cak Kangjeng Nabi, man akhlasa lillah 40 subahan yuharat yana bil hikmah min qalbi ala lisan. Kula geus kurang kumaha cak cenah ieu. Nges ninggalkeun lembur, ninggalkeun dahar, ninggalkeun nginum, ninggalkeun jima. Tapi kok batur lalu lulus kula henteu? Mana ucapan Kangjeng? Bau nungtutnya na. Cak guruna tenang. Dipandian ku guruna. Pandian doa. Bareng guru. Bareng sia. Bareng. Doakeun ku guruna. Di mana ieu sih kasalahanana menta ka Gusti Allah ya Rabb, ieu budak teh hayang bener tapi ieu geus diri Allahan 40 teu penting masih keneh di mana kasalahanana. Dibere ilham, ternyata korengnya anak jadah, anak zina, bahkan indungna masih zina keneh. Jadi gangguanna ti indung. Gangguanana ti indung. Jadi ieu budak teu nepi-nepi teh eueuh ridho ti indung. Geus teu hayang diberenan teu hayang anu geus jeung Allah. Tah urang teh ibadah supaya datang ka dinya tah, supaya datang perasaan teh jeung Allah. Urang mah dongeng doang pan. Atuh dongeng doang mah riyadhah henteu naon henteu. Kita puasa Senin Kemis bolos. Kita puasa Rajab bolos. Kita Ramadan hampir. Kumaha. Asa yaun. Masya Allah. Indah ya ka makom ruhani. Kurang puasa beta puasa. Nyetikan tapi daharna, dahar mah dahar tetep minum tapi seetik. Oh, beda ge perasaan lain deui. Dedeulean lain deui. Aju embung ka mana-mana. Embung ke mana-mana. Sayhud kan ya kari. Lailah jelema mukmin anu bakal dibebungah ku surga 8. Nomor kahiji at-taibun, nomor kadua al-abidun, nomor katilu al-hamidun, nomor kaopat al-asaihun. Jelema nu pararuasa ninggalkeun kalazatan dunia menuju ridho Allah, atawa talabatul ilmi ninggalkeun lembur demi untuk meraih ridho Allah melalui ilmu Allah. Teu asup salian teh ilmu Allah mah. Ilmu tekan kabagi dua, aya ilmu dunia, aya ilmu akhirat. Nu dimaksud di ilmu akhirat. Ilmu dunia mah kacau bae. Ilmu dunia nama ilmu dunia nu lain ilmu akhirat, ilmu dunia kacau. Ieu mah ilmu akhirat. Atawa guzat al-mujahiduna fisabilillah. Mantap Kangjeng Nabi Isa disebut Masih Saihun, Masihum Isa al-Masih ibnu Maryam Isa. Masih teh nya nama teu boga tempat. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat tinggal.
matak lempang bae terus sama dakwah terus Masih ibnu Maryam itu buka tempat mantak kurang kuari riweuh amat teu boga tempat bagi kudu membingungkan jeung Nabi Isa mah teu bogaeun sajengkal aca ya Allah nu laloba ge ditaringgalkeun ku urang geus itu urang kumaha Allah bae cenah dibere alhamdulillah teu dibere alhamdulillah tah supaya datang ka dinya tah hes karena balalener tuh budak jasana aing mah teu pernah ngawakafkeun eta ka masjid kok pajar wakaf bae ieu tuh bapak kolot wakaf atuh kunaon teu bebeja ka aing ka bapak kolot jigo ka hayang aing bapak kolot ngawakafkeun atuh bebeja ka aing geus lain masjid dijual Masya Allah kayak lain nambahan wakaf pendahan ngejual wakaf lalakon lamun geus caritakeun alam ruhani teh kapan kudu aya anu ngatur tentang ruhani ngaranna eta teh ilmu batin ngurusan ilmu zahir mah gampang kadeuleu ku mata tapi ngurusan ruhani mah anu bahayana jelema anu encan usul ka Gusti Allah geus milu-milu ngurusan batur ngabeat kita zikir milu thariqah ka manehanana dengan catatan kena mayar maharna make emas goblok meureun ruhani sih make mahar ikmat tah mah kos kitu bae eta loba murid engke teh abeh loba murid aya loba murid bapan alhamdulillah balum mere salah atau aing mah yang loba murid teh lain masalah aya dibere abeh agung abah agung aing kulobaan mangke salah nu mentak mun encan usul ilallah ulah osok ngabeat batur sorangan nih sorangan geus datang ka mana perasaanana aju aya tanda jelema nu geus usul teh aya tanda minimal 3 tandana minimal geus teu bisa dibohongan geus ketika aya jelema nu ngasup-ngasupkeun thariqah saha guruna anu kan aya tanda aduh karunya amat eta takabur itu budak ngasup-ngasupkeun thariqah cek janakeun ibadah ka urusanana aya syariat mah syariat eta thariqah mah lain kudu geus usul ya tuh usul nu nyaho tama iwal ti Allah pan aya tanda tangkal ge dipelakeun sirungan kadeuleu ku urang sirungan ajo kembangan kadeuleu ajo buahan atuh sarua teh ge ku ahlina mah kanyahoan tah ieu kan ku ari loba thariqah kajajaden main beat baik make emas sekali beat 10 gram atau sapi hiji itu mah ilmu jurig teh bagus gitu mah atau nanti ceri bakalah asal balai zikir bae ulah atas nama thariqah setungtung make atas nama thariqah make aturan ikan dipindahkeun alam tina alam jasad ke alam ruhani kan di alam ruhani urang urusan roh tinggalin ke bakal jasad zikirna ge kan urang teh kuari mah zikir ruhani geus lain zikir jasad geus lamun zikir ruhani engke urang bakal ngelengan sebab asbab dibawa kana roh geus kudu anu ngabimbing ieu teh basuda asa yahu jelema anu ngalang-lang buana berangkat ninggalkeun jasad ndek menuju ruh as-saihud batak di manaan as-saihud pasti atuh sorga ieu mah jelema sorga neangan kuari urang teh anu bebeneran deuk ka Allah na anu lalampahanana teh lillahi ta'ala di lembur orang teangan kiai namun salat nulillahi ta'ala alamun ngazakat lillahi ta'ala
kiai eta lamun ngaji embungeun dibayar nya nama tilok make turga target lamun make turga target eta mah lain kiai nu kitu mah ngaranna ronggeng mun aya kiai make target tu kos kitu ngaranna ronggeng kiai hijikeun jeung sinden Karawang saipun mah lain kitu lillahi ta'ala. Oh, sasalaman tipis teu kudu usahana mah lillahi ta'ala ditarima ge paling 10.000. Barang mung kandel mah teu kudu. Ente. Ulah ente. Aduh. La ilaha ya. Eueuh di urang perkumpulan halqah. Riungan toriko eueuh. Kuduna makan aya babacaanna khusus, tujuanna khusus nu ngabimbingna khusus. Cara ashabus supah geus ulah hayangna naon. Geus abeh ulah kabita neuleuh motor, teu kabita neuleuh mobil, teu kabita neuleuh jabatan makomo hiji we Allah. Lah cenah kiai ulah kos kitu cenah ngomongna kumaha cenah lamun jelema kos kararitu engke ieu saha nu ngurus nagara. Ulah waka ngomong kitu sia. Teangan aya nu daekeunna goblok. Ye ulah sok aju ulah ngomong kitu cenah kiai beusi jelema kararitu kabeh. Ulah waka ngomong kos kitu aya nu endegna. Je digantung sia ku aing. Eta sok arep ngomong kitu atuh cenah lain syariat Kangjeng Nabi cenah kos kitu mah kumaha lamun jelema kararitu kabeh. Ayo saha nu endegna? Saha nu endegna ayo. Ninggalkeun warung, ninggalkeun toko, ninggalkeun tani, ninggalkeun bisnis, ninggalkeun pamajikan, ibadah bae ka Gusti Allah. Aju cek cenah ngomong atuh mun kos kitu kabeh teh mah ulah waka ngomong kos kitu kabeh sia we endeg moal. Tembak siapa ini? Parangsana naon beureuh. Hese bugu. Pan Kangjeng Nabi mameme diangkat jadi rasul teh hubiba dibeke ka resep kola. Nyepi heula Kangjeng Nabi teh dibere embung babarengan jeung makhluk jeung jelema teh dibere embung ngadenge suara-suara jelema teh dibere tebet tangah hiji jeung jelema teh hubiba ilayal khalaq resep nyepi datang ka Kangjeng Nabi teh naek ka Guha Hira sorangan memeh diangkat jadi rasul teh mawa bekal Kangjeng Nabi teh Zam-zam ala kadar roti ala kadar korma ala kadar pertama Kangjeng Nabi teh di ditu teh kan saminggu ke naik deui ka ditu teh jadi 12 poe naik deui 15 poe dibere resep nyorangan di Guha Hira teh eta gunung teh can pernah katincak ku jelema Kangjeng nu ngamimitianana masyaallah ibadah bae ka Gusti Allah teu hayang ngadenge suara-suara studinya ka Gusti Allah lempeng ka Baitullah ibadah tahanus ngaranna dibere resep kos kitu nu mah tak wajar lamun malaikat Jibril datang sebab keur nyorangan urang mah kuari can pernah riadoh di pondokna ge di pondok modern boga jaringan organisasi barang datang ka imah dek urusan agama ti mana horeng tai podol sero teu pernah tapa iya di pondok pesantren salafiyah bae kuari geus unu tapa komo di SMP lain si oreng senawiyah maksudnya lain ulah tapi lain di urusan agama tama administrasi ulah dipotong atuh kiai sekaligus ngomongna ke admini jeung terasi kan jadi beda ubain bae aing ngomong tah engkena jadi kada demes kana dunia kada
kada demes engke kada dunia lah cenah kiai henteu ieu mah deuk nyeun pondok pesantren modern tapi teu kada demes kana dunia nonggeng aing mana jelemana beungeut lah kos kumaha beungeut tak kos kumaha kiai salapiah hese ngariung asal tadi dibere berkat bae haju bae ngahiung ulah sok kasinggung ieu mah deuk nyaritakeun ge lain nyinggung hese maksudna hese mantak neangan kiai nu asup ka Golkar lillahi ta'ala mana coba kiaina mana sia asal teu ikhlas atuh wal beres maksudnya ulah lain ulah berarti hese itu kelihatan hese atuh mangga bae eta mah henteu cenah nu di NU mah ikhlas mana bangetna banget mah ikhlas kumaha emang lain ge henteu cenah nu di HTI mah ieu mah dina di huruf dah maksudna kumaha kieu kudu riyadhah heula geus beres hasil riyadhah keteu hayang kana dunia nafsuna geus bisa dielehkeun hasil riyadhah hiji waridu di deuleu agama mangga deuk dicing di NU macang caya deuk boga organisasi mangga deuk di HTI sakae deuk di hurud di Muhammadiyah sabodok geus ikhlas jasa acara ieu mah deuk di Golkar bae lantaran ieu mun kiayan mangga asal ulah resep geus kana dunia demi agungna bangsa jeung nagara aing deuk cicing di Golkar aing deuk nyieun yayasan teu hayang aing mah kana dunia ieu mah bener-bener ngadidik atuh mah tuh kan hasil riyadhah heula engke karasana mah niat jelema lamun geus tersep kana dunia urang hayang deukeut tapi lamun resep bae kana dunia urang embung okos ka Habib baheula mah urang resep jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia ya sing iki mah mengkonon kan ka kiai deh ka kiai ka guru baheula mah kan diajeng-ajeng mama sumping kuari mah itu guru datang deui karena ke minggu kamari ku geus datang deui bejakeun aing eueuh kitu geus teu hayang ka pagejeun guru goblok ulah disalahkeun habibna ulah disalahkeun kiaina nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia ajakan ngaji ku kabehan nongkrong sapeker dulur ayo orang ngararaje teu hareangeun masyarakat kunaon lain deuk ngaji di benak hatina hayang dibere di benak hatina hayang meuli ban setipan pun siang hooh bersihan riyadhah ngaranna sok geura di gunung urang cicing udag ku jelema di leuweung urang cicing di udag ulah aya hayang dibere ulah hayang dunia hiji Allah as-saihu puasa teu dahar teu gilu mah gampang tapi puasa ulah hayang dunia mantak lamun hayang lu sahabat datang ka Kangjeng ya Rasulullah kenal abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah abdi hayang dihormat ku jelema ulah menta ulah menta dihormat ku jelema satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema kok kitu sia Rasulullah sebab dunia dipake ka resep ku kabehan sia na resep atuh besi kacokot kan ku sia usahakeun sia ulah menta bahkan batul mere ge ku sia ulah ditarima coba ge mun teh diudag ku jelema coba abdi rek meraktekeun dipraktekeun ku sahabat masyaallah datang ka ngarumpul di sisi imah ya ini kamarana iya kula iya mawa iya korma iya mawa roti iya mawa iya yang kadahar ente aing mah teu hayang geus teu hayang adi tuh ente imah yang kadahar bae wow antri jelema mun kuari antri ka Haji Pendi ditarima ngawarung aing teu kudu balanja ceknya lah ieu
sakit tolol di mah rokok di berean dijual roti di berean dijual kabeh dijual nah cek jan ieu mah teu kudu modal emang dek tolol mah gampang Sayuda hese Sayuda teh ye kudu berangkat madak di manaan ku aso imun teh eta teh lain sembarangan. Nomor kedua talabatul ilmi santri eta kan santri teh ninggalkeun lembur jauh ka dulur ka indung ka bapak sanggeus cicing di pondok ngaji bae aju indung jeung bapana kadang-kadang pohoan nu kuduna mah sabulan dikiriman depan ieu mah poho sebulan setengah can dikiriman depan eta budak mah terbengkalai tadi pondok teh ya masyaallah nyana ge ngalamun bae aing siboga bapatan teh ieu aduh ya Allah ya Rabbi aja budak lah balik bae mah jadi dikiriman balik waalaikum ngomong saji jasia balik ieu aja nanaonan sia balik tuh lain disambut nanaonan Bang kuduna makan mikir heuh aing telat ieu ieu mah lain nanaonan sia balik ye tepan eta henteu lamun nyeri hate anakna kulantaran anakna geus nujuleuna Allah gas aing mah geus kajen teu dibiayaan ge ku Gusti Allah ja kiaina ge mere daharya ka aing tungtuna mah neumleukeun we Pak tak ieu talabatul ilmi pegatkan tina segala mah teu gede ganjaranana masyaallah puguh guzat mah ieu mah teh dibanan as-shaimun as-saihun lalakon ibadah ninggalkeun alam jasmani menuju alam ruhani ieu carita tafsir as-shaimuna dijerokeun deui atuh eta teh tadi ngalep ngaranna sakumaha dongeng tadi raki'una sajidun anu raruku kabeh jeung nu sarujud al musallun tegasna nu sarolat raki'un jeung sajidun teh teh kinaya kana salat sebab hiji ibadah anu dirukuan kecuali salat hiji ibadah anu disujudan kecuali salat dimimitian kunang tung dah nangtung mamesi kene loba anu nyaruan tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksud nama rakiun sajidun teh salat tapi nu diomongkeun nama rakiun sajidun teh jeung qaimuna sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya. Nah nu bakal dibubungah ku sorga mukminun teh anu ar-raki'una sajidun sarolat salat teh maksudna manem bongkeun katawaduan ka Gusti Allah lantaran awal maratibi tawadu lillahi ta'ala al-qiyam awal maratibi tawadu lillahi ta'ala waruku wasatuha wasujudu goyatuha nangtung awal darajat DPDP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna Masya Allah. Jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu ayana dina sujud tawaduna adalah sujud geus kudunya watuh annal maksud minus shalah nihayatul khudu wa ta'zim kebanggaan di diri urang adalah beungeut awak urang teh ya anu dibanggakeun ku urang beungeut sebab iyalah nu paling dihareup boga sinar beungeut teh jeung boga harisma. Urang lamun neuleuh beungeut SPM serem atawa beungeut jawara mata beureum kumis mablang jagot sempong
awak kuru. Ceking teh. Eta kan urang sieun namun kuru jasa lamun lintuh jasa eta sieun. Tapi lo biasa-biasa mah awak kan teh sieun. Ieu mah kuru jasa tapi kumis gede sieun urang. Ieu jelema normal teh sieun. Morpinis. Sieun. Tah, iya. Ya, jadi kebanggaan banget eta jadi kebanggaan. Jelema pang takabur teh jelema nu teu daek sujud. Sebab ieu lah teu daek diantelkeun kana taneuh. Saat si kasep, saat si ganteng, saat si gelis, saat si hebat, tetapi manehanana daek wudu kemudian salat Allahu Akbar diperhatikan kan ku Gusti Allah nangtung awal maratibit tawadu rukunya na Masya Allah begitu sujud banget usah kitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana taneuh. Nu mentak pang hebat-hebat nama orang lamun salat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh. Di masjid mah pan kuari mah taneuh. Eueuh kuari mah marmer. Sakitu di marmeran kita teh kusu. Urang mah ke samping pang bagusna pamer. Pamer teh urang kita mah tamer. Urang tamer nyana pamer. Urang mah tamer nyana mah pamer, pamere maksudna. Samping nupang bagusna baju nupang bagusna sajadah nupang bagusna ya di jero masjid nupang bagusna kopiah nupang bagusna geus kabeh pang bagusna salat apa ngajamin husu kolbuna can dibersihan mah lain terletak pada pakaian pada kolbu. Pakaian mandek bagus deh kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngeunaheun ieu kolbuna supaya nyebut Allahu Akbar teh hiji Allahu Akbar Allah Maha Agung tah supaya datang urang ka Allah Maha Agung salat urang teh ya bener-bener tawadu jadi berarti beneran salatna aya sahabatna Rasulullah salat hayang bener sih kumaha ti mimiti wuduna nu bener cakan wuduna heula nu bener lamun wuduna bener salat teh bakal keur sugih keur susah berang jeung peuting qaumun akhadhu min abdanihim fi lailihim wa naharihim berang jeung peutingna teh ibadah we ka Gusti Allah dina hate teh boga pikiran kieu aing teh eueuh tadina kuari aya nu ngaayakeunna Allah Maha Kawasa Allah pangeran aing geus aya aing dihirupan ku Gusti Allah ya Allah ya Rabb alhamdulillah abdi teh dihirupan ku Gusti dulur abdi tetangga abdi nu sebaya jeung abdi geus baralik abdi masih kena dihirupan tur dibere sehat batur maya nu bengek darah tinggi dan lain-lain sebagainya tapi abdi mah dibere sehat Gusti. Iya abdi teh sehat abdi hirup abdi segala rupa dek pakena bakti ka Gusti naon ku Gusti dititah salat lah insyaallah leutik perasaan salat puasa jahat sapira puasa kecil sama puasa tahajud jahat sapira tahajud tuh kan sedekah Gusti abdi mah jadi kanikmatan sedekah ngeunaheun perasaan sedekah teh haji kobok itu mah nyantun niat tim piatu asal indungna be nikmat fakir miskin tah ibadah ka Gusti Allah nyaan eueuh nu di dalam naon perintah Allah salat siap urang kan ibadah teh kuari mah berat asa beban tak perintah syariat keur ngeuna urang liuk ngadeng suara azan Allahu akbar di dalam urang jam asana aing ngawuduk cikemeh salat ih cepet amat ngapain ngadengin aja ngapa ngadengin azan teh eta digerokeun ku Gusti Allah kan hakikatna mah eta
beres adzan aya babaturan din saya kira di mah aya ieu milu jeung aing enak mah iya motor kan tadi teh geus ditawar 10 juta belah ditulis nawar 12 juta jadi lamun jadi mah geus 1 juta eta masjid teu kadeleletik masjid teu kadeuleuh sakitu buat enak teh diliwatan bae teu kadeuleuh padahal adzan teh Allahu akbar 2 juta anu kadeuleuh capek ibadah ka Gusti Allah langgat den sia kana di mah emang enak motor kieu teh kan ngawar 10 juta dibelah ditu geus aya nawar 12 juta jadi lamun jadi urang sing 1 juta milik moal ka mana tetep urang salat heula diudag-udag ge lain milik mah lain bae sanajan teh diudag aya milik mah milik tapi tetep urang kudu salat heula ayo salat jeung aing sia moal rebon nu di laut geus aya tulisanana nujang urang ka genting di timur tengah kudu datang ka urang teri nu di lautan Cina geus aya tulisanana di huluna bakal di dahar ku urang kudu datang ajeun kumaha carana bae yes ya kudu boga kayakinan aing ngaji panunggal minggu ka Cilongok babaturanna teh kieu din sia deuk salat bae geus aing mah deuk heula bae ieu mah lamun teh mah jadi 12 juta atuh sia mah atung dia teu milu ngeuman los tas blang aing mah sapira duit 1 juta tapi aing ieu ninggalkeun berjamaah sabaraha ganjaranna leg-leg ku sia 2 juta loh ngomong doang ya Allah urang kabengbat bae ke dunia kabengbat bae ya Allah ya Rabb eta mah tarolah keuntungan aya tah mah hasilna ieu lain Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar siap-siap jangan dekat masjid jol bae baturna Waalaikumsalam kawana ente nah yang kapanggih be jeung secle be di kopi aju aing teu mau rokok kebeneran atuh pangmeulikeun heula dibeurekeun aing plak eta pan uplek tah ngarokok ngopi ngarokok deureus rokona tinyana mah pun ti urang keneh aju terus bae salat geus ka mana bae eta kan rugi jasa coba lamun hebat kieu ente mah kopi ieu ieu kayak kieu gampang orang ngopi gampang ngarokok tapi orang salat teh lah berjamaah ya tuh salat panjang keneh waktu teu bisa aing mah ieu lamun teu berjamaah ngageter hirup taginaheun geus kitu ya Allah ya Rabbi Gusti al-abiduna nomor kedua nu ibadah ka Gusti Allah berangjeng peting sarai wa dharra keur boga keur teu boga tetep ibadah ka Gusti Allah sehat jeung gering tetep ibadah ka Gusti Allah berangjeng peting tetep ibadah ka Gusti Allah tentu ku Allah engke bakal dicoba sia teh ku aing dicoba keur loba mah ka aing ibadahna para cik ku aing dikurangan ku ari dagangna merosot ekspor impor geus eueuh ku ari bahan bakuna geus eueuh properti ting jarungkal ku ari toko kitu keneh Indomart ge geus tinggal bangunanna doang sabar subur ge buarali karyawanna cing luh ge ku ari geus hampir-hampir goyang ayo sia di keluar-luarkeun karyawan mulai karyawan teh aing geus ngaji tetap aing mah ibadah waduh mantep kamari aing loba duit ibadah coba ku Gusti Allah tak jadi bere kokocoran we nah tetep Allahu akbar
malah jadi imam bukan ini. Sekali jadi imam, atau aing kegiatan. Aing kegiatan aing pabrik henteu, dagang henteu, aing gas aing mah. Beh, ganjaran aing gede jadi imam. Si akur tapi itu akur mah moal aing. Si akur hayu bacaan aing geus diadengekeun mun bener atau aing silakeun jadi imam mun teu bener aing makmum ka sia. Bersih teh buraknya. Kan aya jelema yang jadi imam bae. Mun sliding ku batur jadi imam. Ieu mimbar geus dikontrak wae. Satungtung aing aya awas ya teu meunang sangalengka ka di awas ya. Ambo. Udah. Aduh, aki-aki goblok tuh. Al-abidun. Gering urang setik tetep paksakeun. Allah. Biasa we. Saha nu nyaho gering eta anu terus maot, aju urang salat bae kan mantep. Ya Allah. Dua Alhamidun anu mararuji kabeh ka Allah ala kulli hal setiap situasi jeung kondisi kumaha bae selalu muji ka Gusti Allah. Jelema anu muji ka Gusti Allah dek teu muji kumaha atuh. Dek teu muji kumaha sebenarnya mah ka Gusti Allah. Urang teh eueuh ka aya nang Allah ya Allah ya Rabb alhamdulillah diayakeun. Geus aya di hirupan Gusti alhamdulillah. Abdi teh diurus ku Gusti. Saenggeus diurus urang sehat alhamdulillah dibere sehat. Geus sehat tepan karasa kuari dahareun nu amis karasa amis, nu asin karasa asin, pahit karasa pahit, peuheur karasa peuheur. Eta kan ngaranna sehat bokos kitu teh. Gusti alhamdulillah. Alhamdulillah. Peuting karasa peuting, beurang karasa beurang. Pan kadang-kadang jelema teh sehat bah beurang teu karasa beurang, peuting teu karasa peuting. Teu sehat ngaranna. Ieu mah sehat alhamdulillah. Muji ka Allah. Ya Allah ya Rabb. Ketika orang diberi gering sales masih muji alhamdulillah. Lah sapira sales mah batur mah lumpuh. Orang diberi laleles tapi bisa kere lempang. Alhamdulillah Gusti kakarek diberi laleles batur mah geus teu bisa lempang. Diberi orang geus teu bisa lempang. Alhamdulillah Gusti batur mah teu bisa diuk, abdi mah diuk bisa keneh. Bisa orang atuh mah diuk, tuh kan bisa diuk, tapi teu bisa lempang. Alhamdulillah batur geus bisa diuk-diuk acat. Bari mah bisa ngedeng doang, tapi robah mah bisa batur bae teu bisa robah-robah acan abdi mah ya alhamdulillah ngedeng mah bisa, robah bisa. Ngomong mah geunah. Kadak dibere pararanas beungeut bae ge. Batuk saeutik, maju bae. Teruskeun salat. Neng bilang, aing mah geus baal salat, bongan ku Allah dibere gering. Gusti Allah tolol teh budak. Ku aing nyoba ka sia. Muji terus ka Gusti Allah. Alhamidun. Li'anna Allah akhbara an ahli al-jannah bi annahum yahmidun Allah Ta'ala. Sebab Allah ngabejaan ka urang kabehan tentang ahli surga bahwa ahli surga teh maruji selalu ka Gusti Allah. Dina Al-Qur'an dijelaskan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Selalu maca alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum tung undanganana ucapanana ahli surga alhamdulillahi rabbil alamin. Takkan jeung Nabi kana Nabi idza ataahu al-amru yasruhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Idza ataahu al-amru bi kurhi qala alhamdulillahi ala kulli hal. Lamun kangjeng kadatangan perkara nu ngabungahkeun macana alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalat tatimmus shalihat. Tapi lamun nilai perkara kadatangan hiji perkara pika embungan macana alhamdulillahi ala kulli hal. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah tuh ya.
awwalu man yud'a ilal jannah yaumal qiyamah alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal bis-sarra'i wad-dharra. Pangheulana jelema anu disambut, anu digerokeun, anu diprioritaskeun ilal jannah ka surga yaumal qiyamah, jaga di poe kiamat, alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal, jelema-jelema anu maruji ka Allah tina setiap tingkah bis-sarra'i wad-dharra. Kabeh ge atunan Allah tinggal muji bae geus ka Gusti Allah, mun hayang pangheulana digerokeun ka surga geus bae urang selalu bersyukur muji ka Gusti Allah dengan bahasa alhamdulillahirabbil alamin. Sok biasakeun ti kuari. Hiji at-taibun, dua al-abidun, tilu al-hamidun. As-saihun nomor kaopatna. As-saihun teh ditafsiran ku Imam Jalal teh as-saimun nu pararwasa kabeh. Ya Allah. Padahal asal nama saihun teh anu nyuksruk berangkat ninggalkeun lembur dalam rangka ibadah. Bahasa kerenna mah berkelana, tapi berkelanana lain yangan ani. Ieu mah berkelana seseuri heran aing mah. Ieu mah berkelana ibadah ya Karim ya Allah. As-saihu jelema-jelema nu ninggalkeun lembur ibadah ka Gusti Allah. Keberanian si Imam Jalal nafsiran as-saihun ku as-saimun. Oh, lantaran jelema anu puasa teh kapan ninggalkeun kangenahan dahar, kangenahan minum, kangenahan jima, ku ninggalkeun dahar minum menjima, maka sarua jeung jelema anu beberangkatan ti imahna. Ketika jelema berangkat ti imahna menuju satu daerah, eta teh kapan ninggalkeun kesenangan-kesenangan. Sapoe dua poe mah kadang bekal aya keneh, tilu poe pat poe bekal aya keneh. Tapi kabelah ditu malah zadalah geus bekal. Ketika geus bekal nyana tawakkaltu alallah. Na eta saihun nu puasa ge kan kitu. Sanajan teu ngomong ka Gusti Allah sarua jeung kieu Gusti, abdi teh ieu teh dibere sehat ku Gusti. Tapi abdi ayeuna erek ninggalkeun heula dahar, ninggalkeun heula nginum, ninggalkeun heula pamajikan jibah moal. Lantaran abdi teh ieu terek berangkat ka Gusti, ieu mah hayang menang ridho Gusti. Padahal mah dahar halal, nginum halal, jimah halal. Tapi abdi hayang ngadeketkeun diri melalui pepegatan ala kadar datang ka magrib. Ai geus magrib mah abdi ge eta mah qada. Daharna ge eta mah nu biasa sapiring jadi 3 piring. Ai siana naonan goblok cek Allah. Ai indeu pepegatan ulah rosa teh gatu magribna. Hampura bae Gusti mah. Tah eta kan pepegatan tagarana saihun. Oh, jadi atuh majaz. Majaz lah cek ahli bayan mah. Teh saihun. Wow, gede ganjaranana. Senin, Kemis, atau Rajab, ya saihun sepuguh Ramadan, sorga. Ya Allah, sakitu ge dibejaan, komo mun teu beja, engke sia mah nyedekeun ka aing di akhirat, nyedekeun begitu ku malaikat ditimah balu puasa Rajaban,
Bongana Ki Uci tengah bejaan, mana tak Ki Uci na tolol. Aing ke di akhirat di demo ku sia. Aing kitu mah geus ngabejaan. Aing datang aya naon. Jojoakan aya naon. Hah? Tadi bejaan, tadi bejaan naon? Bosor aja. Ulang ngirung atuh sia ngomongna. Sia ulang ngirung ngomongna itu aing malahan deket ka sia. As-saihun ya Allah ya Rabb. Ya. Nomor kahiji as-saimun tapi wakil cek sakalma iya dina hadis cek dina hadis siyahatu ummati as-saum tadi atawa hum talabatul ilmi jelema nu neangan ilmu agama eta adalah saihun ninggalkeun lemburna ti Belaraja ti Cisoka ti SPT Espatan ti Bogor ya dikurokeun suka taneuh suka bumi maksudna pandi gelag-lagasna ninggalkeun lembur ngaji neangan ilmu Allah saihun surga eta keur carita masih keneh saprovinsi urang lewat Jawa Tengah Jawa Timur makin jauh makin gede ganjaran wah cenah urang mah kamisro wah habis di jero cangro kacang di jero sukro suuk di jero babari comro oncom urang Sunda mah babari nyieun ngaran teh babari cilok aci dicolok cireng aci digoreng ya babari jasa geus aduh nyieun ngaran sadaek-daek bae ha aya deui basreng bakso digoreng macam-macam disebut jauh tinggalin zaman tah saihun teh talabatul ilmi santri sebab yantaqiluna min baladin ila baladin fi talabihi katilu saihun te al-guzat al-mujahiduna fi sabilillah jelema perang ngaluhurkeun agama Allah masya Allah saihun Kangjeng Nabi idzam tana minal ukli wal syurbi wal wiqai wasada ala nafsi abwab syahawatin fatahat alaihi abwabul hikmah wa tajallat lahu anwaru alimil alamil jalal saihun teh jelema-jelema anu pararuasa ninggalkeun dahar nginum jima hayang menang ridho Allah berarti jadi pepegatan jeung kalazatan dunia di mana-mana jelema nahan dahar nahan nginum nahar jima jeung nahan jima jeung pemajikanana nutup lawang syahwat Kangjeng Nabi eta teh bakal infatat alaiya babul hikmah bakal kabuka lawang-lawang hikmah wa tajallat lahu anwaru alamil jalal bakal ebre cahaya alam jalal mentak Kangjeng Nabi leuletikana kieu baheula man akhlasa lillah arba'ina sobahan zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan saha jelema anu ngamurnikeun ngaikhlaskeun ngabersihkeun
tina dahar nginum jeung jima puasa 40 poe bae bakal zaharat yana bi'ul hikmah lahirlah sumran-sumran hikmah timbul tina qalbuna bakal kana lisan engke lisanna bakal dibimbing ku Gusti Allah sebab qalbuna bersih 40 poe ulah dahar ulah nginum ulah jing majeng pembajikan 40 poe 40 peuting paeh bisa lain hajulah sakaligus peutingna saeutik bae berang tapa ngaran tapa. Ya Allah ya Rabbi abdi teh terik belajar tapa we dina bulan Rajab teh di pepegatan heula jeung sangu jeung nginum jeung jima peutingna ala kadar be urang teh lobakeun tafakur ka Gusti Allah tadarruk ka Gusti 40 poe coba ge ieu cak Kangjeng Nabi man akhlasa lillah 40 sabahan 40 poe bersihan zaharat ya nabi al hikmah bakal lahir sumran-sumran berhikmah geus omongan urang teh anu tatadina ku pamajikan tilok didenge ku ari mah didenge tatadina pan pamajikan ka batur mah kadang kana kasale ku mati lok asal-asal ki ngomong mah ngajebian deh salon deh kitu benak pan urangnya ha coba ge 40 poe urang tapak beuh pamajikan ge ujianna nampe di urang coba Kak ngomong sih Kak abdi asana rindu masyaallah eta bersihan 40 poe saihun ngaran masyaallah jadi engkena lamun geus berhikmah min qalbihi ala lisani atuh payasiru minas saihina fi alami jalalillah al muntaqilam muntakirina min maqamin ila maqamin wa min darjatin ila darjatin jadi engkena kasupkeun nanya ngalalakon fi alamir ruhaniyah mindahkeun alam jasad ka alam ruhani atuh kudu ditapaan ieu lah ngaranna saihun di Bani Israel baheula teh aya hiji perguruan di mana-mana asup kadinya guru ruhani kita puasa tapa ngaranna riyadhah 40 poe 40 peuting lanjut ku ari ge masih bala di Israel di Bani Israel asal geus tapa 40 peuting deuleu jeung degena berubah ambeuna berubah kuari geus jadi aya di alam ruhan hebat eta perguruan ruhani mun kuari thariqah nu asli. Nah aya hiji jelema asup ka dinya eta teh bagi teh tukang zina lacut mabok aing asup ka perguruan ieu lah riyadhah nya 40 peuting biasa bae cara itu sesuai jeung aturan guruna baturna lah lulus nya mah henteu batur lulus nya mah henteu dedeulean batur geus beda dedengean geus beda perasaan geus beda nyana mata teu bae ngabaged laporan ka guruna cenah cak Kangjeng Nabi man akhlasa lillah 40 sabahan yuharat yana biul hikmah min qalbi ala lisan kula geus kurang kumaha cak cenah ieu geus ninggalkeun lembur, ninggalkeun dahar, ninggalkeun nginum, ninggalkeun jima. Tapi kok batur lalu lulus kula henteu? Mana ucapan Kangjeng? Bow, nungtutnya na. Cak guruna tenang. Dipandian ku guruna. Pandian doa. Bareng guru. Bareng sia. Bareng. Doakeun ku guru.
di mana ieu sih kasalahan anak minta ka Gusti Allah ya Rob ieu budak teh hayang bener tapi ieu geus diri Allah 40 teu papet masih keneh di mana kasalahan anak dibere ilham ternyata korengnya anak jadah anak zina bahkan indungna masih zina keneh jadi gangguanna ti indung gangguan nanti indung langsung didatangan ku guruna nyai wah order ya jadi siapa tuh nyokan bakar sorban meren anggap order baik kecuali si eta los yang si bangsa ada babernya lu datang teh pajadek mau order naon iya kalengitan anak leungit cek anak kugu waduh tukang neangan order lain masalah gitu bi anak aya di pesantren kula di pesantren sanunita teh budak pondok aing mah teu sudi teu ridho oh paingan tuh kan jadi ieu budak teu nepi-nepi teh eueuh ridho ti indung iya cek manehanana ieu anu jadi cikal bakal ngalanjutkeun perjuangan naon lah pokoknya perjuangan maksudnya perjuangan naon bisnis non migas oh ya anak kula horeng pesantren paingan kumpul teh angan nu bae tah ieu mah ridokeun bae nya binya ridokeun anak geus pesantren di imah di gitu bahkan geus 40 bener leungit geus 40 poe ieu ngajakan apa hayang sorangan manehanana hayang mengabdikeun diri ka Gusti Allah lantaran kaya miskin beungar nu kukumaha ge bakal pae becek man lah mani ngabdikeun diri bae ayeuna riadoh masyaallah teh budak ku suci-suci teh pikiranana padahal dibere dahar tina hasil non migas tapi ya budak naon gitu jadi bagus saya tuh diri dokeun atuh geus itu sabodo jana dek ibadah mah ka Gusti Allah balik deui geus diri dokeun ngadoa deui memeh ngadoa cik anakna mama abdi kuari geus berubah pemikiran abdi dedelana indung tah itu udah jadi urang deuk usahan mah teh ngajenjes bae indung ditoler-toler mah urang dek naon indung tak indung pengabdian urang ka Allah tapi wasilahna kudu aya ridho indung birrul walidain masyaallah cak guru da teh sia kudu perasaan we kuari mah geus dayang naon cenah hayang jeung Allah tah eta geus teu hayang diberenan teu hayang atuh mah geus jeung Allah tah urang teh ibadah supaya datang ka dinya tah supaya datang perasaan teh jeung Allah urang mah dongeng doang pan atuh dongeng doang mah riadoh henteu naon henteu kita puasa Senin Kemis bolos kita puasa Rajab bolos kita Ramadan hampir teu kumaha asa yahun masyaallah indah ya ka makom ruhani urang puasa beta puasa nyetikan tapi dahar mah dahar tetep minum tapi seetik oh beda ge perasaan lain deui dedelan lain deui aju embung ka mana-mana embung ka mana-mana sayhud tuh kan ya kari lailah jelema mukmin anu bakal dibubungah ku surga 8 nomor kahiji at-taibun nomor kadua al-abidun nomor katilu al-hamidun nomor kaopat al-as-saihun jelema nu pararuasa ninggalkeun kalazatan dunia menuju ridho Allah atawa talabatul ilmi ninggalkeun lembur
demi untuk meraih ridho Allah melalui ilmu Allah. Teu asup salian teh ilmu Allah mah. Ilmu teh kan kabagi dua, aya ilmu dunia, aya ilmu akhirat. Nu dimaksud di ilmu akhirat. Ilmu dunia mah kacau bae. Ilmu dunia nama ilmu dunia nu lain ilmu akhirat, ilmu dunia kacau. Ieu mah ilmu akhirat. Atawa guzat al-mujahiduna fisabilillah. Mantap Kangjeng Nabi Isa disebut Masih Saihun Masih Isa Al-Masih Ibnu Maryam Isa. Masih teh nya nama teu boga tempat. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat tinggal. Matak lempang we terus mah dakwah terus. Masih Ibnu Maryam. Teu boga tempat. Mantak kurang kuari riweuh amat teu boga tempat bagi kudu membingung. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga. Teu bogaeun sajengkal-jengkal aja. Ya Allah. Nu laloba ge ditaringgalkeun ku urang geus itu urang kumaha Allah bae. Cenah dibere alhamdulillah, teu dibere alhamdulillah. Tah supaya datang ka dinya tah. Hese. Karena balalener tuh. Budak jasana aing mah teu pernah ngawakafkeun eta ka masjid. Kok pajar wakaf bae? Ieu tuh Bapak Kolot wakaf. Atuh kunaon teu bebeja ka aing ka Bapak Kolot jigo. Kahayang aing Bapak Kolot ngawakafkeun teu bebeja ka aing. Geus bae masjid dijual. Masya Allah, kayak lain nambahan wakaf, pendahan ngejual wakaf. Lalakon lamun geus caritakeun alam ruhani, teh kapan kudu aya anu ngatur tentang ruhani ngaranna eta teh ilmu batin. Nu ngurusan ilmu zahir mah gampang kadeuleu ku mata, tapi ngurusan ruhani mah anu bahayana jelema anu encan usul ka Gusti Allah geus milu-milu ngurusan batur ngabeat tita zikir milu thariqah ka manehanana dengan catatan kena mayar maharna make emas. Goblok meureun. Ruhani sih make mahar iknat mah geus kitu bae. Eta loba murid engke teh abeh loba murid aya loba murid bapan alhamdulillah balum mere salah. Atawa aing mah yang loba murid teh lain masalah aya dibere abeh agung abah agung aing kulobaan mangke salah. Nu mentak mun encan usul ilallah ulah osok ngabeat batur sorangan nih. Sorangan geus datang ka mana perasaanana aju aya tanda jelema nu geus usul teh aya tanda minimal 3 tandana minimal geus teu bisa dibohongan. Geus ketika aya jelema nu ngasup-ngasupkeun thariqah saha guruna anu kan aya tanda. Aduh karunya amat eta takabur itu budak ngasup-ngasupkeun thariqah di ceuk ibadah ka urusanana aya syariat mah syariat eta thariqah mah lain kudu geus usul. Ya tuh usul nu nyaho tama iwal ti Allah pan aya tanda tangkal ge dipelakeun sirungan kadeuleu ku urang sirungan ajo kembangan kadeuleu jubuahan atuh sarua teh ge ku ahli mah kanyahoan tah ieu kan ku ari loba thariqah kajajaden main beat bae make emas sekali beat 10 gram atau sapi hiji itu mah ilmu jurig teh bagus gitu mah atau nanti ceri bakalah asal balai zikir we ulah atas nama thariqah setungtung make atas nama thariqah make aturan ikan dek mindahkeun alam tina alam jasad ke alam ruhani. Kan di alam ruhani urang urusan roh tinggalin ke bakal jasad
zikirna ge kan urang teh kuari mah zikir ruhani geus lain zikir jasad. Geus lamun zikir ruhani engke urang bakal ngelengan sebab dibawa kana roh. Geus kudu anu ngabimbing. Ieu teh basuda as-saihu. Jelema anu ngalang-lang buana berangkat ninggalkeun jasad hendak menuju ruh as-saihu. Batak di manaan as-saihu. Pasti atuh sorga ieu mah jelema. Sorga. Neangan kuari urang teh anu bebeneran deuk ka Allahna. Anu lalampahanana teh lillahi ta'ala. Di lembur urang teh angan kiai namun salat nu lillahi ta'ala, alamun ngazakat lillahi ta'ala. Kiai eta lamun ngaji embungeun dibayar nya nama tilok make turga target. Lamun make turga target eta mah lain kiai nu kitu mah ngaranna ronggeng. Mun aya kiai make target tu kos kitu ngaranna ronggeng kiai hijikeun jeung sinden Karawang. Saihun mah lain kitu lillahi ta'ala. Oh, sasalaman ipis teu kudu usahana mah lillahi ta'ala ditarima ge paling 10.000. Barang mun kandal mah teu kudu. Ente. Ulah ente. Aduh. La ilaha saihud ya. Eueuh di urang perkumpulan halqah. Riungan toriko eueuh. Kuduna makan aya babacaanna khusus, tujuanna khusus nu ngabimbingna khusus. Cara ashabus supah geus ulah hayang nanaon. Geus abe ulah kabita neuleuh motor, teu kabita neuleuh mobil, teu kabita neuleuh jabatan makomo hiji we Allah. Lah cenah kiai ulah kos kitu cenah ngomongna kumaha cenah lamun jelema kos kararitu engke ieu sanu ngurus nagara. Ulah waka ngomong kitu sia teangan aya nu daekeunna goblok. Ye ulah sok aju ulah ngomong kitu cenah kiai beusi jelema kararitu kabeh. Ulah waka ngomong kos kitu aya nu endegna. Je digantung sia ku aing. Teh sok areng ngomong kitu atuh cenah lain syariat Kangjeng Nabi cenah kos kitu mah kumaha lamun jelema kararitu kabeh. Ayo saha nu endegna? Saha nu endegna ayo. Ninggalkeun warung, ninggalkeun toko, ninggalkeun tani, ninggalkeun bisnis, ninggalkeun pamajikan, ibadah bae ka Gusti Allah. Aju cek cenah ngomong atuh mun kos kitu kabeh teh mah ulah waka ngomong kos kitu kabeh sia we endegna moal. Tembak siapa ini? Parangsana naon beureuh. Hese bubu. Pan Kangjeng Nabi mameme diangkat jadi rasul teh hubiba dipake ka sekolah. Nyepi heula Kangjeng Nabi teh dibere embung babarengan jeung makhluk jeung jelema teh dibere embung ngadenge suara-suara jelema teh dibere tebet tangah hiji jeung jelema teh hubiba ilayal khalaq resep nyepi datang ka Kangjeng Nabi teh naek ka Guha Hira sorangan memeh diangkat jadi rasul teh mawa bekal Kangjeng Nabi teh Zam-zam ala kadar roti ala kadar korma ala kadar pertama Kangjeng Nabi teh di ditu teh kan saminggu ke naik deui ka ditu teh jadi 12 poe naik deui 15 poe dibere resep nyorangan di Guha Hira teh eta gunung teh can pernah katincak ku jelema Kangjeng nu ngamimitianana masyaallah ibadah bae ka Gusti Allah teu hayang ngadenge suara-suara studi ka Gusti Allah lempeng ka Baitullah ibadah tahanus ngaranna dibere resep kos kitu nu mah tak wajar lamun malaikat Jibril datang sebab keur nyorangan
urang mah kuari can pernah riadoh di pondok naga di pondok modern boga jaringan organisasi barang datang ka imah dek urusan agama ti mana horeng tai podol sero teu pernah tapa iya di pondok pesantren salafiyah bage kuari geus unu tapa komo di SMP lain soreng senawiyah maksudnya lain ulah tapi lain di urusan agama tau gak administrasi ulah dipotong atuh kiai sekaligus ngomongna ke admini administrasi kan jadi beda ubain bae aing ngomong tah engkena jadi kada demes kana dunia kada demes engkena kada dunia lah cenah kiai henteu ieu mah deuk nyon pondok pesantren modern tapi teu kada demes kana dunia nonggeng aing mana jelemana beungeut tak kos kumaha beungeut tak kos kumaha kiai salafiyah hese ngariung asal teu dibere berkat bae haju bae ngahiung ulah sok kasinggung iya mah deuk nyaritakeun ge lain nyinggung hese maksudna hese mantak neangan kiai nu asup ka Golkar lillahi ta'ala mana coba kiai na mana sia asal teu ikhlas atuh wal beres maksudnya ulah lain ulah berarti hese itu kelihatan hese atuh mangga bae eta mah henteu cenah nu di NU mah ikhlas mana bangetna banget mah ikhlas kumaha emang lain je henteu cenah nu di HTI mah ieu mah dina di huruf dah maksudna kumaha kieu kudu riyadhah heula geus beres hasil riyadhah ket teu hayang kana dunia nafsuna geus bisa dielehkeun hasil riyadhah hiji waridu di deuleu agama mangga deuk dicing di NU macang caya deuk boga organisasi mangga ndek di HTI sekae ndek di hurud di Muhammadiyah sabodok geus ikhlas jasa acara ieu mah dek di Golkar bae lantaran ieu mun kiayan mangga asal ulah resep geus kana dunia demi agungna bangsa jeung nagara aing dek cicing di Golkar aing dek nyieun yayasan teu hayang aing mah kana dunia ieu mah bener-bener ngadidik atuh mangga tuh kan hasil riyadhah heula engke karasana mah niat jelema lamun geus tersep kana dunia urang hayang deukeut tapi lamun resep bae kana dunia urang embung okos ka Habib baheula mah urang resep jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia ya sing iki mah mengkonon tah kan ka kiai deh ka kiai ka guru baheula makan di ajeng-ajeng mama sumping kuari mah itu guru datang deui karena ke minggu kamari ku geus datang deui bejakeun aing eueuh kitu geus teu hayang ka pagejeun guru goblok ulah disalahkeun habibna ulah disalahkeun kiaina nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia ajakan ngaji ku kabehan nongkrong sapeker dulur ayo orang ngararaje teu hareangeun masyarakat kunaon lain deuk ngaji di benak hatina hayang dibere di benak hatina hayang meuli ban setipan pun siang hooh bersihan riyadhah ngaranna sok geura di gunung urang cicing udag teh jelema di leuweung urang cicing di udag ulah aya hayang dibere ulah hayang dunia hiji Allah as-saihu puasa teu dahar teu gilu mah gampang tapi puasa ulah hayang dunia
Mantak lamun hayang lu sahabat datang ka Kangjeng ya Rasulullah. Kenal. Abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah. Abdi hayang dihormat ku jelema ulah menta. Oh. Ulah menta dihormat ku jelema. Satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema. Kok kitu sia Rasulullah? Sebab dunia dipake ka resep ku kabehan, sia na resep atuh besi kacokot kan ku sia. Usahakeun sia ulah menta bahkan batul mere ge ku sia ulah ditarima coba ge mun teh diudag ku jelema coba abdi rek meraktekeun dipraktekeun ku sahabat teh masyaallah datang ka ngarumpul di sisi imah ye na kamarana ieu kula ieu mawa ieu korma ieu mawa roti ieu mawa ieu hayang kadahar henteu aing mah teh hayang geus hayang adi tuh henteu hayang kadahar we wo antri jelema mun kuari antri ka Haji Pendi ditarima ngawarung aing teh kudu balanja ceknya lah ieu sakit tolol di mah rokok diberean dijual roti diberean dijual kabeh dijual nah ceknya ieu teh kudu modal emang dek tolol mah gampang asayuda hese asayuda teh ye kudu berangkat madak di manaan ku aso imun teh eta teh lain sembarangan nomor kedua talabatul ilmi santri eta kan santri teh ninggalkeun lembur jauh ka dulur ka indung ka bapak sanggeus cicing di pondok ngaji bae aju indung jeung bapana kadang-kadang pohoan nu kuduna mah sabulan dikiriman depan ieu mah poho sebulan setengah can dikiriman depan eta budak mado terbengkalai teh di pondok teh ya masyaallah nyana ge ngalamun bae aing siboga bapatan teh ieu aduh ya Allah ya Rabbi aja budak lah balik bae mah jatuh dikiriman balik waalaikum ngomong saji jasia balik ieu aja nanaonan sia balik tuh lain disambut nanaonan Bang kuduna makan mikir heuh aing telat ye ieu lain nanaonan sia balik ye tepan eta henteu lamun nyeri hate anakna kulantaran anakna geus nujuleuna Allah gas aing mah kajen teu dibiayaan ge ku Gusti Allah ja kiaina ge mere dahar ye ka aing tungtuna mah neumleukeun we Pak tah ieu talabatul ilmi pegat kan tina segala mah teh gede ganjaranana masyaallah puguh guzat ieu mah teh dibanan as-shaimun as-saihun lalakon ibadah ninggalkeun alam jasmani menuju alam ruhani ieu carita tafsir as-shaimuna di jero deui atuh eta teh tadi ngalep ngaranna sakumaha dongeng tadi raki'una sajidun anu raruku kabeh jeung nu sarujud al musallun tegasna nu sarolat raki'un jeung sajidun teh teh kinaya kana salat sebab hiji ibadah anu dirukuan kecuali salat hiji ibadah anu disujudan kecuali salat dimimitian kunang dah nangtung mamesi kene loba anu nyaruan tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksud nama rakiun sajidun teh salat tapi nu diomongkeun nama rakiun sajidun teh jeung qaimuna sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya nah nu bakal dibubungah ku sorga mukminun teh anu ar-raki'una sajidun sarolat salat teh maksudna manembongkeun katawaduan ka Gusti Allah lantaran awalul maratibi tawadu lillahi ta'ala al-qiyam awalul maratibi tawadu lillahi ta'ala warruku wasatuha wasujudu goyatuha nangtung awal darajat DPDP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna
Masya Allah. Jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu. Ayana dina sujud tawaduna adalah sujud. Geus kudunya watuh annal maksud minus shalah nihayatul khudu wa ta'zim. Kebanggaan di diri urang adalah beungeut. Awak urang teh ya anu dibanggakeun ku urang beungeut. Sebab iyalah nu paling dihareup. Boga sinar beungeut teh jeung boga harisma. Urang lamun neuleuh beungeut SPM, beus serem. Atawa beungeut jawara. Mata beureum, kumis mablang, jagot sempong, awak kuru. Ceking teh. Eta kan urang sieun namun kuru jasa lamun lintuh jasa eta sieun. Tapi lu biasa-biasa mah awak kan teh sieun. Cuma kuru jasa tapi kumis gede sieun urang. Ieu jelema normal teh sieun. Morpinis sieun. Tah, iya. Ya, jadi kebanggaan banget eta jadi kebanggaan. Jelema pang takabur teh jelema nu teu daek sujud. Sebab ieu lah teu daek diantelkeun kana taneuh. Saat si kasep, saat si ganteng, saat si geulis, saat si hebat, tetapi manehanana daek wudu kemudian salat Allahu Akbar diperhatikan kan ku Gusti Allah. Nangtung awal maratibit tawadu. Rukunya na Masya Allah. Begitu sujud beungeut nu sakitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana taneuh. Nu mentak pang hebat-hebat nama orang lamun salat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh. Di masjid mah eueuh pan kuari mah taneuh. Eueuh kuari mah marmer. Sakitu di marmeran kita teh kusu. Urang make samping pang bagusna pamer teh urang kita mah tamer urang tamer nyana pamer urang mah tamer nyana mah pamere maksudna. Samping nu pang bagusna baju nu pang bagusna sajadah nu pang bagusna nya di jero masjid nu pang bagusna kopiah nu pang bagusna geus kabeh pang bagusna. Salat apa ngajamin husu kolbuna can dibersihan man lain terletak pada pakaian pada kolbu. Nah pakaian mandek bagus dek kumaha engke kolbuna geus bersih mah nguna ieu kolbuna supaya nyebut Allahu Akbar teh hiji Allahu Akbar Allah Maha Agung tah supaya datang urang ka Allah Maha Agung salat urang teh ya bener-bener tawadu. Jadi berarti beneran salatna aya sahabatna Rasulullah salat hayang bener sih kumaha ti mimiti wuduna nu bener cak Kangjeng wuduna heula nu bener lamun wuduna bener salat teh bakal bener tu wuduna ge teu bener sak kumaha papatong hisang ieu wudu teh salat teh wal bener wuduna heula nu rapi hadirkeun beres salat ilahin bakal ieu kahuswanana engke ku Allah dibere aqrabu ma yakunul abdu ayakuna sajidan pang deket-deket da kaayaan hamba keur sujud ka Allah. Ketika urang keur sujud deketnya sarta ka Gusti sebab urang daek nempelkeun beungeut kana taneuh. Mun deuk menta urang keur sujud ka Allah. Keur sujud Kangjeng Nabi kakuping doan la usyi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi keur sujud Kangjeng Nabi. Keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu biridaka min sukhdika wa bi mu'afatika ridha min mu'afatika la usyi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi. Kangjeng Nabi keur sujud kan maca eta. Ya Allah ya Rabb urang ge mantak naon sih urang keur sujud majikan kan ngadengekeun wah kaji kunaon ceuri
majikan dia baktara milu milunya lagi milu cerik aja urang kayak cerik bae sia naon milu cerik di kakak itu cerik bari sujud hayang naon goblok sujud urang daun kabutuh urang masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat banget tuh sakieu mulyana dimulai kurang tapi didaek dipakai sujud geus sorga iyalah